kuari mah ngaji heula baru syariat. Mun urang hayang datang ka dieu ayang kege guruna geus siap jasa. Guruna geus siap tinggal neangan murida saha nu endek ninggalkeun dunia jeung makhluk. Murida teu kudu hese, teu kudu di suratan di SMS teu kudu. Dia namanya nyahoon atuh, lain ge wali atuh anu teh nyahoon ka batin mah. Kesiapanana kan di deuleu heula ieu. Ngajina ge masih kene mubtada dinasabkeun. Atuh geus beres atuh ge ka ditu aja saya wali bodoh heran. Mentak kamari aya nu ceramah. Itu ilmu kewalian bukan hanya untuk yang pintar saja, yang bodoh juga tuh kapan ngertinya sama Allah. Kalau ilmu kewalian hanya untuk orang pintar. Contohnya Ki Bilal juga begitu masuk Islam dia diangkat jadi wali, dia kan masih bodoh syariatna. Ngomongna tah jeung tihang. Pantaukeun kieu kos kitu ieu. Engke aya wali bodoh, begitu ditanya, "Wali, ya, ini kita kalau udah punya istri 4 nih, sekarang mau nambah lagi?" "Ya boleh. Boleh sampai 7 juga nggak apa-apa. Kalau ada bawa ke sini." Wali tolol kan eta kos itu. Ya, ini bagaimana wali syekh? Kenapa? Ini kan saat darurat di Indonesia. Terus kita kalau ngeridit, nggak apa-apa bawain saya 1. Tolong bayarin sama situ. Tolol tetap wali. Menyawali resepkeun ka mobil, menyawali resepkeun ka motor, minta pangbayarkeun deui. Eta gara-garana kos kitu. Lain disucikeun, dimurnikeun, makin suci makin suci makin suci makin murni sehingga nafsuan. Kangjeng Nabi dibere nafsu tapi kekuatan nubuwahna leuwih kuat tibatan nafsuna. Nanaonan nafsu di Kangjeng Nabi mah sahabat kitu kene nanaonan sebagian sahabat nu dipilih ku Gusti Allah nafsu aya tapi model si Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain sebagainya nafsuna ieu nanaonan jeung kasahabatan. Kitu kene para tabiin sebagian ku Gusti Allah diistimewakeun datang ka kuari lah. Datang ka kuari anu bisa mengendalikan nafsu nah istimewa. Tinggal ieu urang kumaha ieu nu hayang atuh masalah ngaji heula atuh ngaji ge mingguan. Sakalinya minggu ieu minggu kamari poho jadi wali kos gitu. Tanya nu kamari ai kamari nyarita kenaon ulah nu kamari kuari bae nu tadi teh mimiti datang ka kuari ayar ka manana tenang. Kuat